Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang masih keneh dipasihan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala sareng masih keneh dipasihan taufik sareng hidayah sehingga urang masih keneh biasa ngalaksanakeun kewajiban nyaeta milarian ilmu. Dina kesempatan ieu insyaallah urang belajar ngalenyepan makna Al-Qur'an. Tong wakan jauh-jauh heulaanan urang ngalenyepan surat anu pangpendekna we heula dina Al-Qur'an nyaeta surat Al-Kautsar. Ceuk paedik lah deka tanggung atuh cenah tadabur Al-Qur'an teh ngan 3 ayat deka lah. Inna a'tayna mah cenah geus apal atuh teh mah. Kenai nu geus apal mah alhamdulillah. Tapi ieu mah pikeun anu can apal we. Ari kana ayatna mah insyaallah sarerea ge pada apal. Malahan ieu teh pan ayat favorit. Lamun imam subuh maca Al-Kautsar, geus pastilah senyum kabeh makmum, mantap cenah ieu tereh beres salat. Tapi lamun imam geus maca sabbihis wa subuh aduh rada merengut rada lila cenah ieu. Kitu kararitu da hayang teh ekspres. Komo waktu subuh maca tabarok. Aduh hampir-hampir mu parokoh jeung imam. Iyalah, ya Allah ya Rabbi. Urang mah pan di kampung mah di lembur mah teu biasa maca surat panjang. Paling panjang geus eta Al-Humajah paling panjang teh. Nu sedang mana kulhu we jeung Anas. Eta kudu bisa nyaimbangkeun ari jadi supir mah. Beda jeung salat sorangan mah atuh teh mah pek bae arek maca surat Al-Kahfi ge. Dina tafsir Ibnu Katsir dicarioskeun bahwa suatu ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos nundukkeun mastakana sakedap teras ngangkatkeun deui kana mastakana sambil tersenyum. Kemudian para sahabat naros ka Kangjeng Nabi, lima dohikta ya Rasulullah, kunaon salira make senyum wahai Rasulullah. Maka diwaler ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu alhamdulillah nami abdi tercantum menang BLT. Eta mah lain eta mah lain Kanjeng Nabi atuh piraku Kanjeng Nabi ngarep-ngarep BLT. Eta mah paapud jeung paidik. Saur Kanjeng Nabi, innahu unzilat alayya anifan surah. Sahabat nu mantak kaula
tersenyum kusabab bieu parantos dongkap salah sahiji surat ka kaula. Faqara'a, kemudian Kangjeng Nabi maoskeun kana eta surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, ieu surat anu pendek anu mudah dihafal disambut dengan senyuman ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sebabna make disambut dengan penuh senyum ku Kangjeng Nabi? Tingali makna ayatna. Saur Allah, inna saestuna kami anu agung, a'tainaka eta parantos masihkeun ka anjeun al-kautsar kana kausar. Fasholli, kusabab kitu maka anjeun kudu ngalaksanakeun salat li rabbika karna pangeran anjeun wanhar sareng kudu ngalaksanakeun kurban. Inna sanyanyana syani'aka jalma anu benci ka anjeun huwal abtar etalah jelema anu putus tina rahmat Allah. Iyalah anu matak ngajadikeun Kangjeng Nabi tersenyum. Mana nyaeta Allah parantos masihkeun ka Kangjeng Nabi al-Kautsar. Naon sih ari al-Kautsar? Kangjeng Nabi parantos naros ka para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Naha araranjeun uninga naon ari al-Kautsar? Qalu, maka dijawab ku para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng rasulna anu langkung uninga. Qala saur Kangjeng Nabi, huwa nahrun, ari al-Kautsar teh nyaeta sungai. A'tanihi rabbi, anu parantos dipasihkeun ka kaula ku pangeran kaula azza wa jalla anu maha mulia tur anu maha gagah. Fil jannati, di surga. Alaihi sareng eta tetep dina sungai teh khairun katsirun, kebaikan anu kacida seueurna. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, engke umat kaula bakal dararatang ka eta sungai al-Kautsar teh. Aniyatuhu adadal kawakib, tempat atawa paranti minumna gelasna lah muncak urang mah eta jumlahna seperti bintang-bintang. Masya Allah,
Iyalah anu membuat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika lungsur wahyu ieu ayat. Naon sebabna? Ketika engke di yaumul kiamat seluruh umat manusia dilanda kehausan, maka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal disadiakeun minuman anu sangat nikmat, anu sangat menyejukkan, anu sangat menyegarkan. Bahkan dicarioskeun dina riwayat, siapapun orangnya yang meminum telaga Al-Kautsar maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Masya Allah. Tapi dina kelanjutan ieu hadis dicarioskeun bahwa aya salah satu hambana atau aya salah satu umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu datang ka eta telaga Al-Kautsar hayangeun nginum, tapi diusir eta hamba teu bisa nginum. Faqulu, kemudian Kangjeng Nabi nyarios, ya Rabbi innahu min ummati. Ya Allah, kunaon diusir? Pan eta teh umat kaula. Fayuqalu, kemudian aya jawaban ti Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, sanyanyana anjeun mah teu apal, teu uninga naon perbuatan anu geus dilakukeun ku ieu jalma setelah anjeun teu aya di dunia. Ibadallah, ialah hadis anu membuat orang bahagia, tapi sekaligus membuat orang oge sedih jeung sieun. Mana bahagiana tadi teh di tengah seluruh makhluk kehausan, tapi aya anu spesialnya eta umat Kangjeng Nabi Muhammad disediakeun air anu sangat segar di telaga Kautsar. Tapi anu jadi sieuna urang sok sieun kaasup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diusir teu meunang nginum telaga Al-Kautsar. Kunaon eta make diusir? Sebab jelema ieu tentuna loba dosa, loba maksiat setelah ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi, atawa kufur deui setelah Kangjeng Nabi teu aya di alam dunia. Naudzubillah min dzalik. Makana ieu surat Al-Kautsar harus sering ku urang direnungi di tengah-tengah keur sagala sulit seperti kieu. Mudah-mudahan ieu ayat sing jadi penghibur pikeun urang-urang jalma laleutik anu keur hese ku duit, anu keur sagala susah, neangan gawe hese, neangan usaha hese zaman kieu wari. Syariat nama ku sabab corona, tapi mudah-mudahan ieu ayat sing jadi penghibur pikeun urang, sing jadi harapan pikeun urang. Ternyata di akhirat disediakeun kenikmatan anu sangat besar. Tinggal tugas urang ayeuna kuatkeun, pertahankeun iman sareng keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang ulah nepi ka putus tina rahmat Allah.
kacida rugi pisan lamun sampai gara-gara kehidupan sulit, gara-gara sulit ekonomi, terus keyakinan orang iman Islam orang coplok dina kolbu orang. Na'udzubillah min dalik. Nah make rugi sulit anu aya di dunia, kaperih kasusah anu dihadapi di alam dunia jauh moal aya bandinganana lamun dibandingkeun kesulitan-kesulitan, kasusah-kasusah jeung di akhirat. Kasusah, kasedih jeung kabingung di dunia mah pasti aya tungtungna. Sakumaha lieur, sakumaha juet, sakumaha pusing pasti aya tungtungna. Tapi kasusah di akhirat abadan abada. Kitu oge kabungah di akhirat abadan abada. Makana yuk orang sami-sami belajar menerima ketentuan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dina waktu-waktu ieu masihan ujian ka hampir setiap orang dengan kesulitan ekonomi, kabingung, kasusah. Yuk orang berusaha menerima dengan penuh keikhlasan, bari terus orang berjuang, berusaha mencari jalan keluar. Dapada intina mah rek ikhlas atawa teu ikhlas tetep bae ketentuan Allah moal bisa diganggu gugat. Moal aya anu bisa ngerubah keputusan Allah kecuali Allah. Moal aya anu bisa ngerubah bentukna Allah kecuali rahmatna Allah. Tinggal tugas urang ayeuna di tengah-tengah segala sulit mencari rahmat sareng keriduan Allah, supaya orang bisa lulus ujian tina berbagai kesulitan jeung kasusah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadallah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dina tafsir Syekh Utsaimin bahwa makna Al-Kautsar secara bahasa artina nyaeta khairun kasiru, kebaikan atanapi kasayan anu sangat seueur. Maka kitulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos dipasihan berbagai kebaikan-kebaikan anu sangat seueur ku Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sareng di akhirat. Di antara kebaikan-kebaikan anu dipasihkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta sebuah sungai anu sangat besar anu aya dina jero surga. Anu mengalir dina eta sungai tia dua aliran menuju ke telaga beliau, telaga Haud, tempat minumna engke seluruh umatna anu rarajin ibadah, anu soleh, anu katarima iman Islamna. Eta cairna sangat bening, sangat putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, jeung lebih harum daripada misik. Masya Allah. Maka siapapun waktu keur di dunia mengikuti
syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuh akan perintahna dan selalu menjauhi laranganna, maka eta jalma bakal bisa datang ka eta tempat telaga teh jeung minum dina eta telaga engke di akhirat. Sedangkan jalma-jalma anu teu daek nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta jalma bakal ditolak moal bisa ngadatangan ka eta telaga. Naudzubillah min dzalik. Kasayan-kasayan anu ku Allah dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di akhirat saja, tapi termasuk di dunia na oge. Sangat banyak pemberian ti Allah, sangat banyak kebaikan anu ku Allah parantos dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ka umatna. Sakumaha anu dijelaskeun dina kitab As-Sahihain, sebuah hadis anu diriwayatkeun ku Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos nyarios, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli. Saur Kangjeng Nabi, kaula dipasihan 5 perkara anu can pernah dibikeun ka seorang nabi pun sebelum aku. Masya Allah, iyalah istimewa na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara 5 perkara anu can pernah dipasihkeun ka sebelum Kangjeng Nabi? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Pertama, saur Kangjeng Nabi, kaula dipasihan pertolongan ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara takutna musuh sekalipun berada di jarak perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Iyalah salah satu keistimewaan anu dipasihkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat ditakuti oleh musuh sekalipun eta musuh teh masih keneh jauh perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Urang musuh hareupeun masih keneh wani popolotot. Tuh kasieun ieu ka urang mah. Sakitu urang geus popolotot geus wah geus kitu musuh cuek bae. Masya Allah, Masya Allah. Nu kadua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikeun pikeun kaula taneuh sebagai masjid sareng sebagai alat untuk bersuci. Eta tayamum. Fa ayyuma rajulan min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka saha wae jalma anu asup waktu sholat, maka hendaklah segera menunaikan sholat. Jadi maksudna ieu tanah atawa bumi teh ku Allah geus dijadikeun sebagai masjid, maksudna sebagai tempat sujud. Maka ketika datang waktu sholat, urang di mana wae ayana, rek di gunung, rek di sawah, rek di wahangan, eueuh alasan pikeun tidak melaksanakan sholat we buru-buru. Rek di gunung ge jadi, rek di luhur batu ge jadi,
rek di luhur cai jadi bisa mah tah jadi alasan duh deka rek salat jauh ka masjid euy bisa di mana wae silahkan penting tempat eta suci di kebon sugan rek jadi alasan nu katilu naon deui keistimewaan anu can pernah dipasihkeun ku Allah ka selain Kangjeng Nabi wa utitus syafa'ata saur Kangjeng Nabi kaula dipasihan mampu atau bisa memberikan syafaat anu kaopat wa uhillat liyal maghanim dihalalkeun pikeun kaula harta rampasan perang sareng nu kalima wa kana an-nabiyyu bu'itsa ila qaumihi khassah setiap nabi diutus ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka kaumna khusus jadi khusus wae pikeun kaumna wa bu'istu ilan nasi ammah sedengkeun ari kaula mah diutus ke alam dunia untuk semua orang secara umum etalah diantara kebaikan-kebaikan anu sangat seueur anu dipasihkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih keneh banyak kebaikan-kebaikan anu ku Allah dipasihkeun diantarana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk nabi anu paling banyak pengikutna. Terus diantarana deui kebaikan-kebaikan anu ku Allah dipasihkeun ka Kangjeng Nabi mungkin di akhirat bakal mendapatkan kedudukan al-maqamul mahmud kedudukan anu terpuji sehingga Kangjeng Nabi mungkin di yaumul kiamah dipasihan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang anu dikehendaki ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan mineng urang kadenge dengengna engke umat manusia waktu keur di alam mahsyar teh lumpat ka Nabi Adam minta tulung lompat deui ka Nabi Nuh terus ka Nabi Ibrahim terus ka Nabi Musa terus ka Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam kabeh teu aya anu bisa mere syafaat kecuali Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah maqam anu sangat terpuji ku umat-umat anu terdahulu jeung umat-umat engke akhir zaman. Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan nyage sok loba maksiat singka supkeun jalma-jalma anu menang syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intina ari makna kausar teh nyaeta kebaikan-kebaikan anu sangat banyak. Di antara kebaikan eta nyaeta adalah sungai anu aya di surga anu henteu diragukeun deui sangat banyak kebaikanana. Nyaeta dinamakeunlah Sungai Al-Kautsar. Etalah menurut sababaraha riwayat. Saparantosna Allah Subhanahu wa ta'ala nyarioskeun tentang kebaikan-kebaikan
anu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salajengna Allah subhanahu wa ta'ala ngadauh, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebagai bentuk tanda syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan karunia anu sangat banyak, maka anjeun kudu ngalaksanakeun salat sareng ngalaksanakeun kurban lillahi ta'ala. Pada awal nama salat anu dimaksud dina ieu ayat nyaeta salat anu dituturkeun ku ibadah kurban, nyaeta berarti salat Idul Adha. Akan tetapi ayatna ieu sangat komprehensif dan mencakup seluruh salat, jadi termasuk salat wajib jeung salat sunat anu sanesna. Sedangkan makna an-nahr menurut dina kitab tafsir Syekh Utsaimin, ari makna an-nahr nyaeta istilah teknis atau cara mencit hewan kurban khusus pikeun onta. Jadi lamun kurban onta mencitna eta disebut an-nahr. Sedengkeun ari mencit sapi, mencit kurban, mencit embe eta disebutna ad-dabih. Itu numutkeun dina tafsir Ibnu Katsir. Jadi intina sama-sama wae mencit. Ngan lamun nahar mah anu kurbanna berarti mencit onta, lamun dabih mah anu kurbanna mencit sapi atau embe. Nah itu itu disebutkan dabih, tapi disebutkan nahar sabab atuh korban ku onta kan lebih utama daripada ku embe gitu. Numatak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ngalaksanakeun haji wada korban ontakna oge 100 ekor. Ieu mah teu pemecah rekor. Moal aya jigana zaman ayeuna anu mampuheun korban ontak 100 ekor. Bujang kokosan mah komo moal aya. Mencit embe hiji oge kurban geus beuh geus panggagahna di bojong kokosan mah. Anu lebih hebatna deui Kangjeng Nabi korban 100 onta teh anu 63 dipencit ku nyalira. Masya Allah, bisaan eta Kangjeng Nabi nya mencit onta, urang mah mencit hayam oge pot sieun. Teu wani. Kanjeng Nabi wanian. Sisana berarti sabaraha? 100 dicokot genep 3, 27 nya. Anu 27 na dipencit ku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tah anu matak lamun anu hayang bagus mah lamun korban teh dipencitna ku sorangan, gesret mun bisa. Mun teu bisa mah bikeun ka ahlina. Nah ieu Kangjeng Nabi tia korban ku onta 100 ekor waktu nuju haji wada. Semua dagingna disedekahkeun ka fakir miskin. Tapi Kangjeng Nabi ge nyandak sebagian kecil dagingna dicandak. Terus dipasak ku Kangjeng Nabi, diolahkeun, terus dituang.
Nah lumatak lamun aya pertanyaan menang teu anu korban ngadahar dagingna, jawabanana menang asal kurbanna kurban sunnat lain kurban wajib seperti kurban nadar. Lamun kurban nadar mah teu meunang tah ngadahar. Misalkeun Mang Wahyu kurban nadar, kurban mbe misalkeun. Nah, Mang Wahyu jeung keluargana teu meunang ngadahar. Lamun aya anu ngadahar kana dagingna atawa naon-naon we kitu, eta kudu digantian tak Mang Wahyu. Tapi ari kurban sunat mah justru boleh ngadahar dagingna. Tah gitu. Ke eta orang insyaallah orang bahas dina bab khusus supaya teu ngan ieu mah sakitu we sekilas. Jadi kurban teh aya anu sunnah, aya anu wajib. Nu kumaha anu wajib, nu kumaha anu sunnah ke urang bahas insyaallah. Saparantosna Allah Subhanahu wa taala merintahkeun salat sareng merintahkeun kurban ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ka seluruh umatna. Kemudian Allah ngadauh dina ayat berikutna inna syani'aka huwal abtar. Sanyanyana jalma anu benci ka anjeun wahai Muhammad etalah jalma anu paling putus, paling terputus naonana kebaikanana. Al-abtar eta teh isim tabdil dina kata bataro, mentak artina ge kudu diartian paling terputus sebab isim tabdil. Naon cenah isim tabdil teh? Moal ngarti lamun lain santri mah. Ieu mah santri takarak nu nyahoun kitu ge santrina nu pinter. Anu beletot nyahoun bae. Anu ngadon masak doang mah jeung ngadon ngadahdir doang di kobongna moal nyahoun. Naon cenah isim tabdil teh? Asbab nuzulna ieu ayat sebab waktu harita jalma-jalma kafir Quraisy ngaromong kieu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammad mah jelema nu paling putus kebaikanana, eueuh kealusan sama sekali, eueuh keberkahan sama sekali. Berikut pengikut-pengikut nagil Muhammad eueuh kealusan sama sekali. Terutama ketika putrana Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidina Al-Qasim radhiyallahu anhu wafat. Ya orang kafir Quraisy sangat-sangat kacida ngajejelehna ka Kangjeng Nabi. Muhammad pajelemana putus keturunan geus teu bogaeun anak manehna teu bogaeun keturunan. Nah hingga akhirna Kangjeng Nabi ngarasa masgul, ngarasa galau manahna. Nah maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ieu ayat bahwa jelema-jelema anu nyebutkeun putus ka anjeun teh justru maranehanana lah anu putus kebaikanana. Moal aya keberkahan pikeun jalma-jalma anu benci ka Kangjeng Nabi, moal aya keberkahan jeung kebaikan pikeun jalma-jalma anu benci kana syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hirupna bakal pinuh ku rasa nyesel baik di dunia komo deui engke di akhirat. Coba wae tingali ayeuna kahidupan jelema-jelema anu benci kana syariat Kangjeng Nabi
mana sih contohna syariat Kangjeng Nabi teh? Banyak. Contohna seperti ngalaksanakeun salat berjamaah itu syariat. Terus di nutupan aurat itu teh kewajiban. Ayeuna geus balatak jelema ngaku nama Islam tapi nutupan aurat geus embung. Coba tingalikeun hirupna jelema kitu, pasti suatu saat bakal kena ka manehanana satu penyesalan anu sangat menyakitkan. Deka panggih di dunia, di akhirat pasti. Iyalah, mentak ulah coba-coba membenci karena syariat Islam, karena syiar-syiar Islam. Naon sebabna? Sebab justru bakal merugikan diri sendiri. Etalah bahkan terancam bakal dihapus seluruh amal-amal kebaikanana. Sakumaha anu dicarioskeun ku Allah dina surat Muhammad ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Anu kitu teh kusabab maranehanana benci teresep kana perkara anu parantos diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta Al-Qur'an teh, lalu Allah ngahapus pahala-pahala amal-amal eta si jalma. Naudzubillah min dzalik. Numatak saur Syekh Utsaimin dina kitab tafsirna moal aya anu bisa ngahapus pahala kecuali kekufuran. Jadi saur Syekh Utsaimin saha jalma anu teresep kana salat wajib, kana salat fardu, maka eta si jalma jadi jelema kafir sekalipun manehanana ngalaksanakeun kana eta salat. Kan kadang-kadang orang gitu teh keur ngeunah-ngeunah sare tibra kerek beradan aing karek pieu mah sare teh geus adan deui eta teh. Tah eta teh jengkel eta kade bisi jatuh karena kekufuran. Walaupun orang ngalaksanakeun tapi teu ikhlas hate teh geuning bari gegerep bari gugurutu. Aing mah biasa bieu geus salat eta teh geus babasaan. Begitu ngadengi adzan teh lain disambut ku alhamdulillah atawa ku nembalan adzan. Ieu mah disambutna ku naon pan? Keur ngopi ngeunah-ngeunah. Dekah karakeng pieu mamagrib teh geus isya yang kesal deka. Tapi bari indit, bari wudu terus salat eta teh kos teu ikhlas. Tah kapan kebanyakan seperti kitu ayeuna. Walaupun wallahu alam eta teh banyol heureuy atau memang serius ngan lamun anu paling dipikasieun teh sok sieuna serius. Terutama bulan puasa kan. Bulan puasa mah kan ti magrib ka isya teh asa tereh. Karena kepak dahar ngopi udud gecan beak geus deur adzan Allahu akbar Allahu akbar. Aduh aing mah mun asa tereh deh ka isya teh ayeuna mah udud gecan beak geus adzan deui. Kadang-kadang gitu teh sok jadi babasaan gitu. Ya Allah, moga Gusti
ngahampura karena segala ucapan-ucapan abdi anu teu disengaja atawa anu disengaja nu salahna. Saur Syekh Utsaimin kitu oge jalma anu ijid anu tersep kana zakat eta teh kaasup kafir sanajan manehna teh zakat. Jadi nu kapaksa teh zakat teh sebenarnya lambung manehna zakat teh geuning kesel ieu. Nang aing gawe capek kudu dikaluarkeun zakat tapi bari mikeun zakat nah eta bisa jadi kupur. Tapi sabalikna aya jelema teh hese rek zakat rada berat, rada nyaah, tapi henteu ijid, henteu teresep teh. Ieu mah teu kaasup kupur. Kitu oge salat. Gitu talangke tarek salat teh jiga nu sangeuk. Tapi biasa bae ikhlas ngalaksanakeun salat. Allahu Akbar. Walaupun sebenarnya mah hati mah sangat sholat teh geus tunduh teh atau subuh teuing beuteung teh tapi sangat tapi henteu ngarasa ijid kana sholat eta mah henteu termasuk kupur paling engke bisa jadi kana munafik misalnya tapi henteu kaasup kupur. Jadi beda antara jelema anu teresep kana salat jeung anu wegah kana salat beda. Hadirin rahimakumullah, jadi intina dina ieu surat Al-Kautsar minimal ngagaduhan 3 poin. Poin pertama Allah ngajelaskeun atawa mengingatkan tentang nikmat-nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sangat banyak baik di dunia atanapi di akhirat. Atuh lamun Kangjeng Nabi urang dipasihan nikmat anu sangat banyak dipasihan kebaikan anu sangat banyak insyaallah urang oge lamun nurut ka Kangjeng Nabi pasti urang oge bakal kabagian eta kasayan teh pasti bakal kabagian eta kebaikan teh. Nu penting syaratna urang kudu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin anu kadua, Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka Kangjeng Nabi sareng ka umatna pikeun ngalaksanakeun salat sareng kurban lillahi taala dengan cara ikhlas, teu hayang dipuji, teu hayang disebut kiai, teu hayang disebut ustad, teu hayang disebut dermawan, berehan dan lain sebagainya, tapi ieu mah ngalaksanakeun salat ikhlas wae karna Allah taala sareng ngalaksanakeun kurban oge ikhlas karna Allah taala. Teu aya embel-embel anu lain. Poin anu katilu mengingatkeun ka urang kabehan bahwa siapapun anu benci ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa ngabenci kana sebagian syariat-syariatna atawa kakomo kana seluruh syariatna benci wa eta mah parah maka etalah jalma-jalma anu paling putus segala kebaikanana sareng segala keberkahanana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu masihan rahmat sareng magfirahna ka urang sadayana sareng mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
nyalametkeun urang sadayana tina berbagai fitnah sareng ujian, terutama di akhir zaman ieu anu sangat-sangat rada sulit untuk mempertahankan keyakinan ieu lamun teu aya pitulung ti Allah mah. Oge mudah-mudahan cariosan abdi anu lepatna sing aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa ta'ala, oge anu leresna mudah-mudahan sing janten kiparat pikeun dosa simkuring sareng sing janten kiparat pikeun jalmi-jalmi anu ngupingkeun kana ieu cariosan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai penutup ieu cariosan yuk urang akhiri ku doa. Mudah-mudahan doa urang ari loba mah nu ngaaminan sing ditarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ja'alna minal mutasyarri'ina bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minal mutasannimina bi sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minal mutaqarriqina bi tariqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa afhimna bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra wajma' lana baina khairid dunya wal ukhra. Allahumma arhamna fa anta bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Allahumma altuf bina fi ma jarat bihil maqadir wa la tuhyina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirrah waj'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Allahumma adkhil ala ahlil quburi surura. Allahumma agni kulla faqir. Allahumma ashbi' kulla ja'i'in. Allahumma aksu kulla uryan.
اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام ما أبقيتنا في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلنا من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله، وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكن لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة، واعصمنا بهم من كل سوء، ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمرنا حسرة وندامة، وارض عنا وارض عنا وارض عنا، فإن مغفرتك للظالمين ونحن من الظالمين ونحن من الظالمين ونحن من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك، وأعطنا ما لا ينفعك، فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته، فأعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى، وأفرغ الصبر والصدق علينا وعلى أولياءنا، وأعطنا اليسرى
تجعل معه العسرا وأعم بذلك أهلنا وولدنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي